Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya dina dangat ayeuna urang tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Sakumaha anu kurang parantos didugikeun dina lawungan sateu acana, kanggo lawungan anu ayeuna urang medar deui perkawis aksara Sundanya. Tah kanggo dinten ayeuna atanapi dina lawungan ayeuna urang medar perkawis rarangken atanapi vokalisasi atanapi parobah sora dina aksara Sunda. Atali sareng vokalisasi atanapi rarangken aya nu kurang kedah diperhatoskeun nyaeta posisi atanapi tempatna kitu nya. Dina nulis rarangken penempatanana aya 3, aya nu disimpen di luhureun aksara atanapi vokal mandiri, aya nu dihandakeunana oge aya nu digigireunana kitu nya. Mangga engke tiasa langkung diperhatoskeun. Ieu wangun sareng tempat disimpenna rarangken. Mangga kusadayana diperhatoskeun nya. Rarangken atanapi vokalisasi atanapi parobah sora dina aksara Sunda sadayana aya 13 nya. Mangga diperhatoskeun parobah sorana, wangun sareng penempatanana kalebet istilah atanapi disebatna naon gitu. Misalkan i parobah sorana teh nya tah wangunna disimpen di luhureun konsonan atanapi vokal mandiri disebatna panghulu gitu. Disimpenna di luhureunana wangunna sapertos kieu nya tah disebatna pamepet sareng saterasna. Mangga tiasa langkung diperhatoskeun ku sadayana. Anu salajengna aya ra atanapi panyakra disimpenna ieu dihandakeunana. Aya la, aya e gitu nya, aya o. Tah nu kedah diperhatoskeun anu e nya e teh disimpenna pan digigireun, tah diseratna teh sateu acan vokal mandiri atanapi konsonan ngalageuna nya. Upami o mah digigireunana tapi saatosna gitu. Terus benten nu kadua ditinggal tina dipotongna nya, dipotong sabelah upami e mah kapengker buntutna teh, upami o mah kapayun gitu. Kitu nya patali sareng vokalisasi atanapi rarangken. Janten tadi mangga kusadayana langkung diperhatoskeun teh tina posisi nya tata letakna, nah disimpen di luhur, dihandap atanapi digigireunana gitu. Kanggo salajengna supados langkung pahamnya ieu aya contoh-contoh kumaha dilarakeunana vokalisasi aksara Sunda dina hiji kecap. Nu kahiji aya kecap badarat. Nalika urang bade nyerat kecap badarat berarti kantun milariannya wangun atanapi bentuk masing-masing suku kata atanapi ngang. Ba nya kumaha bentukna kantun disalin, da, ra, tah. Kanggo at nya pan dina konsonan atanapi aksara ngalageuna henteu aya atnya, aya oge ta. Janten nyeratna diserat heula ta, teras nganggo pamaih paten kanggo ngicalkeun sora a dina ta. Janten engke kantun at weh hungkul. Kitu nya badarat. Anu kadua misalna urang bade nyerat kecap biaya. Engke lengkahna kantun dipilari heula wangun ba teh kumaha diserat ba tah nembe urang ngemutan parobah sora i tina ba hoyong robih janten bi gitu. Jadi bi henteu kedah dipaeh heula nya ba, nah otomatis nalika nganggo parobah sora atanapi vokalisasi anu tina ba teh robih janten bi kitu nya. Na biasa nganggo vokal mandiri terasya. Anu katilu kupang, sami wae eta oge kantun dipilari ka wangunna sapertos kumaha, teras nganggo parobah sora u atanapi panyuku ditambih pa aya ang berarti nganggo panyecek disimpenna di luhureun aksara pa gitu. Janten kupang. Anu kaopat teh midah. Tah ieu teh midah berarti kan milari wangun ta
hoyong robih janten T milari parobah sora E gitu. Posisina disimpan di payuneun atanapi sateu acan ta. Teras nganggo atanapi pangwisad janten henteu kedah maehan haknya margi aya pangwisad siga tadi henteu kedah maehan nga margi aya dina vokalisasi panyecek nu dianggona gitu. Sami midah berarti kantun milarian mah teras parobah sora I da teras atanapi pangwisad. Anu kalima misalna urang bade nyerat kecap pramuka. Kami ieu oge kantun dipilari wangun Pak disalin tah ieu ra nu ngabentenkeun gitu nya antawis ra biasa sareng anu dina vokalisasi. Upami sapertos tadi dina kecap badarat berarti ra nu dianggona ra anu dina aksara atanapi konsonan ngalageuna. Tah upami milari nganggo pra gitu nya berarti ra nu dianggona nganggo panyakra. Janten pra otomatis si A dina pa teh ical nalika nganggo panyakra. Kadituna sami ti nama hoyong jadi mu janten nganggo panyuku jadi pramuka kitu nya. Contoh cara ngalarapkeun vokalisasi dina aksara Sunda. Saterasna kanggo langkung paham gitu nya mudah-mudahan kana aksara Sunda ku ibu ieu atos disayogikeun contoh-contoh babasannya kanggo disalin kana aksara Sunda anu leres sareng rapi. Insyaallah sadayana bakal tiasa sakedik-sakedik we kitu nya. Engke upami aya nu kirang paham tiasa diobrolkeun deui. Mudah-mudahan dilancarkeun dina midangeunna nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.